Pamirsa sadayana wilujeng patekang deui sareng dari Pilar Angelika dina acara Warta Sunda. Sim kuring badang ngadugikeun sabaraha warta anu disiapkeun ku redaksi Warta anu kahiji nyaeta Pemudik Lebaran Lintas Sumatera tahun 2022. 2 tahun ngalengit jeung kudu jauh ti keluarga di kampung halaman, akhirna dina tahun 2022 pamarentah ngalongsongkeun aturan sameme lebaran. Jalma diidinan mudik. Tapi tetela perjalanan jamaah nyebrang ti Pulau Jawa ke Sumatera ngaliwatan Palabuhan Merak geus teu mulus saperti baheula. Palabuhan Merak Banten baris jadi salah sahiji puseur pamentasan anu pangsibukna dina mangsa arus pandatang tahun 2022. Dumasar kana data ASDV Ferry Indonesia ti tanggal 22 April nepi ke 1 Mei 2022, rata-rata aya 82.000 pendatang per poe, malah ngahontal hiji puncak 162.000 jalma per poe. Rupina sakitu deui warta anu parantos didugikeun ku sim kuring kapayuneun pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana tetep ngajaga kesehatan, kaselamatan, wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.